Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru nu kusim kuring dipihormat, sadaya rerencangan sadaya nu kusim kuring dipihammat. Puji syukur urang sanget dengan Maha Kawasa anu tos maparin rahmatna ka urang sadaya. Alhamdulillah dina dinten ieu tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin jeung tabiitna sareng ka urang sadaya dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singget anu judulna pentingna pendidikan. Di zaman kiwari teh pendidikan penting pisan. Ku ayeuna pendidikan urang jadi bisa jeung ngarti. Pendidikan oge jadi rencana urang kaharepna dek jadi naon. Ku miboga ilmu tina pendidikan, urang bisa miboga karir anu alus atawa bisa gampang neangan pagawean anu di alus, anu dipikahayang ku urang. Ku cara diajar nu bener, nu junun, jeung jujur, urang pasti bisa jadi jalma anu sukses, miboga prestasi nu cemerlang, tur bisa ngabanggakeun bangsa jeung nagara. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Nuntut ilmu teh kawajiban kanggo sadaya umat muslim. Ku kituna urang kudu sumanget nyiar ilmu kangge bekel kahirupan. Tur sakitu wae ti simkuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.